The next day, later. Ini barang teman-teman juga ya dari komunitas Ti Reptil, Catel, kiper reptil. Ini ada yang bawa igun, naga. Nah kalau yang kayak gini teh ngegelnya teh gimana mood cenanya sahur Aji mah. Lamun mood naker alusnya ngegel. Goreng mah mau ngasih kapten teh. Wah aktif ya oke. Mandi bro. Ayo ikuti. Kita tanya-tanya. YouTuber atau anjing yang bisa YouTube. Kan bae lah. Tadi ayo ya. Yo. Ada korban bucin. Ini mukanya rada-rada semuberen. Ada korban bucin. Tanya dong. Jadi gimana ini teh Bang John? Ini namanya Bang John. Nah, ini kan sebuah korban ya, seekor korban lah dari bucin-bucin zaman sekarang gitu ya. Oke. Ada saran-saran kah untuk anak-anak remaja gitu yang bucin-bucin? Tabet si kasih paleka. Oh bener anjir. Nah, si kasih paleka. Sarana naon sok Bang John? Itil. Anjing siapa jorok naon? Kapan? Naon artinya? Itil teh ilmu tampak iman lembur. Ilmu tampak iman lembur. Mantap. Jadi segala sesuatu itu harus didasari dengan Iman. mantap tong dengan itilnya. Tong. Ade. Oke, saran dari Bang John untuk remaja-remaja. Ini mah tuh. Aku maluan. Tuh kan. Ini yang suka mangkal-mangkal di pasar barunya buat teman-teman mahasiswa. Ya namanya itu. Angel ya. Mun berang naon? Mun berang naon? Roger. Saya juga yang Kevin. Gaduhnya. Oh, nu gaduhna Kevin mah. Ini kebersamaan bareng anak-anak reptil. Anak kiper. Persek. Ini juga ada yang cuma numpang foto di sini ya. Lihat dia kameranya HP orang, kacamatanya minjem, semuanya minjem. Asa ganteng nih di dia mah. Little longer than a few minutes later. Mana anjir? Wah. Barang baru anjir, iseng-iseng teh bener. Ini orang ini apa ini? Kaca. Wah. Kalah aing sok teu wani, bro aing. Labil dalam arti kumaha ya teh kayak Dia masih labilnya takut mantok mah gimana mah. benernya masih lincah, bro. Kumaha ya di bawah ada dulu. Bawa weh lah kita bisa aya nu cacat atau naon ieu tapi Tapi kurang tinggal itu ya. Kayak ngege mah. ngegel mah urang mundur ya. Alah mah. Wah, danger atuh geus macok mah. Eok Tamun ditinggali ieu sigana baru beres setting. Wah, Soalnya ieu warnana masih kena karasana masih kena rada. Kumaha suka-suka kumaha. tapi emang suka ada gitu di sini gitu tempat-tempat kieu. Kalau melihat dari nanti tepana sih emang mungkin emang tempat-tempat sanca. Soalnya dia masih kena loba tumpukan batu. Oh, biasanya cicingna dina ieu Digis oge. lembab gitu nya. Keur makan di handap aya cai.
jenis naon ya sanca naon ya Kang? Sanca kembang. Banyaknya sanca kembang ini. Insya Allah lah kalau sanca kembang mah Iya, dilindungi. iya moal naon ngegel ya. Moal. Kayaknya orang itu ternyata bentuknya dan rasanya gitu ketika dipegang itu geli-geli Ayam gimana minus gitu. Geli-geli Ayam gimana minus. gitu. Nah, apa minus? Sakit. Ya. Tulang Oh, ular teh ada tulangannya. nya aya atuh. Sugantenya si gawarai hanap gitu tulangan. Ini tulangnya bengkok nih, kasihan. Waduh, Kenapa bisa bengkok ya? kira-kira ya, Bawaan lahir mungkin. bawaan lahirnya. Gak tahu juga sih. Lamun ku ulah manusia gitu pernah di apa kapanggih gitu keluarga ku masyarakat aya nu lamun nyacak buntung banyak. Lamun ningali dina berita masih emang masyarakatnya mus-mus pan di dia lolobana di dia anu marelak ieu teh ya kacang gunung teh nih. Oh. Kacang gunung ujung kui nu kana itulah sampe nya sok aya wae sih berita mus-mus manggihan orai gede sigana iya anakna. Kan ieu mun ditinggal sigana ieu karek 2 bulanan ieu umurna karek setting 2 kali nih. Tapi iya khawatir tulang Karunya nya. tuh oke biasa namanya lamun ningali dina pengalaman mun tulang bengkok ieu gangguanan dina pencernaan. Kumaha tah Kang? Jadi si pencernaan teh kahambat jadi lamun misalkan erek pupa keluar teh ya ngabatu we teh biasa nama korban. Ngabatu kumaha ieu teh? Jadi si korban ieu teh si sansana teh jadi ngabatu si pupna teh bakal di dieu teh keluar. Soalna teu Berarti hese modal murnya gitu. iya ya tuh. Nah. Ieu karunya deh. Wah, gimana kudu di ieu heula kudu di canak heula ieu. Rescue heula we meureunnya. Dicoba heula. Heeh. Bisi karunya. Aya kantung teh. Waduh. Nyo. Oh. Nu eta we nu tadi urut ngarilis di mana eta nu tadi? Oh itu tuh di barudak. Kayak orang. Jadi niatna mah kieu euy. Sebenarnya mah ka dieu teh emang urang teh emang benar-benar niatna mah nya ka hiji hayang nihis kitu nya. Hah. Bahan sekalian lah hayang balik ngarilis nu ngarai pucuk teh. Aipek pas kudu tinggal di tempatna emang benar-benar Strategis pisannya. tapi ada ieu masalah ieu teh teu kahaja sih ieu aya sancak ieu. Malahan mah tuh gitu ge barudak kiper-kiper nyemarawa orai gitu. Da emang mimitina erek shoot fotografi lah. Jadi Cek popotohan gitu nya di gunung meh rada alus gitu. Tapi iya bener di halus lah kebetulan ya. Mantap. Iya jenis nama da sanca urang ieu sanca Jawa, sanca kembang Jawa cuman motifna koneng kieu. Jadi aneh teh. Soalna mun Jawa mah nya mun sanca kembang Jawa mah hideung. Hideung belah mana tah? Nya hideung ieu nanti jadi dominan sanca dominan warna kulit nanti hideung tah. Lamun ieu mah si dominan kulit teh Kecoklatan. Tuh cerah oge jeung deui nyerapi lah. Siga orai sanca Kalimantan gitu atau sanca Sulawesi. Cara kata di Eta kepala aku naon di ieu teh tah? Bener ieu moal macok ya? moal. Iya aku naon? Eta tah? Gak tahu deh. Oh iya ini bekas gagal set kayaknya nih. Nih. Ini nih. Bener kan baru beres set nih. Nih. Iya ini nih. Oh, Gagal set nih. Tapi harus hati-hati juga lah bener. Walaupun ini ular sudah gini lumayan lah gigitannya. Udah bawa aja. bawa we lah. Lumayan ya. Kurang berarti kita lihat dulunya Kondisi
kondisi jeung karakter makan aku mah lamun kira-kira lamun kaharepna kita lihat ke depannya kalau misalkan memungkinkan kita rilis sebenarnya gitu. Soalnya ya karunya oge gitu siga anu teu makan ieu soalnya dina badan rada ieu gitu. Kurus badan. Akibatnya ini mau jauh. Aduh. Kasihan. Canak wae teh Kang Ewok. Teu oge rada ieu sih meunang tuh gini. Teu ieu teh nya. Biasa nama lamun misalkan anak kayak kieu mah sok aya dep kanan gitu. Sok aya dep kanan biasa. Tapi gawe tinggalinya lamun misalkan ieu di canak di kanak-kanak sama di kanan gitu. Soalnya karakteristik saat kieu masih labil walaupun itu berbahaya di rumahnya kan. Aku mah ieu kira-kira panjangna lumayan ya. Lumayan Setengah meteran aya ya. 60 cm. 50 sentian. Tapi kurusnya Untuk noge kurus. Tapi lamun ningali dina visual ieu sigana jantan sih. Sigana jantan yang dina visual. jantan. Jantan. Di Ya. Ayo kita bawa Terus kita go pulang. pulang. Asupkeun eta meureun kana wadahna tadinya. Tuh, guys. Lamun untuk kiper-kiper memanggih nu kieu teh atoh, guys. Kumaha sikon sih? Masih kun kumaha? Nya ningali heula gitu. Ieu urang masih kena bisa dikip atau dilindungi oge atau berbahaya atau gitu. Kumaha sih? Sikon. Kan lamun warga nu teu apal mah nya pasti dipaehan manggih nu kieu teh nya. Tah eta. Jadi semua apa yang rusak yang ada di bumi pasti itu manusia. Cuman kita bagaimana cara agar sadar. Ada kasus manusia membunuh ular ya karena itu manusia tidak tahu tentang biografi ular. Kalau manusia udah tahu ya kedepannya insya Allah nggak bakalan mungkin membunuh main sembarangan lah yang kayak gituan. Soalnya kasihan juga, hewan juga kan butuh hidup. Ya, Han, kan ieu ya manggih orai. kan dia Tingali atuh. Sanca. Tadi dinya aing keur leumpang anjir. hiji. Tapi bo ieu nanti henteu ngegel balasna teh. Anu ieu ditinggali ku urang di Tah bawah ieu na belah. buntutna Soalnya teh tinggal buntutna itu. karunya Nah, bisa kieu ieu. duka dinu bawaan lainna duka urut pamanggih jeung jelema meureun di petruk meureun. Ya anu kayak indukna meureun. Nah, pasti lah. Pasti Soalnya kan sanca kan sekali bertelur kan emang bener banyak. Mayanan. Lumayan kieu ya. bawa ini Kita bawa dulu ya hanya. Ternak. ini ular jenis boa pastel. Ini ular koleksi yang ada di rumah reptil Kang Ewok. Wih. Untuk review nama kelah tungguan. Kita akan review satu persatu ularnya. Yang ini mah insya Allah lah. Li aja jatuh gitu. Oke. Nggak sesuainya kurang tutup aja Iya. acara kerjaan naon sih perilisan tapi kalau kamu menang lagi gitu Mayan Han. Lumayan cuy ya. ayo nama orang tutup. Assalamualaikum, salam nyuna. Erek di fokus lah, erek pemotretan si bawa yang ada Instagram. Siap.